Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena bahwa setiap jalma muslim ketika melaksanakan Hari Raya Idul Fitri itu mayoritas atau rata-rata kebanyakan lolobana teh lain dieusi ku kabagusan, lain dieusi ku ibadah, tapi justru dieusi ku hal-hal anu kebanyakan menjurus karena maksiat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ngelaksanakan piknik bertamasya, anu ninggalkan karena sholat 5 waktu, berjalan-jalan antara pemuda-pemudi atau wanita dan laki-laki yang bukan muhrim dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri. Eta tos ngajadi kebiasaan. Nah, ternyata dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, an Wahab bin Munabbih, diriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih, sekolah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nyarios ki Kangjeng Nabi, inna iblisa alaihi laknat yasihu bi kulli yaumidin, sanyana iblis laknat Allah setiap lebaran Idul Fitri teh ngajerit ngoceak payajtamiu ahluhu ingdahu, sehingga anak-anak buahna, para pelayana, bawahanana kabeh datang neangkeun ka iblis, kusabab eta iblis kadenge ngagorowok atawa ngajerit. Payakuluna, cik para anak buahna tersebut nyarita ka iblis tersebut, ya sayyidana man abwadoka inna nukasiruhu, maaf dunungan kami, punten juragan, punten tuan kami, cikurang teh mah naon nu ngajadikeun anjeun teu ngeunah, naon nu ngajadikeun hanek kana hate anjeun dihajar ku kami. Jawaban teh iblis, fayaqulu la syai'a walakin Allah taala qad ghafara hadil ummata fi hadal yaum, sabenerna mah teh naon ngeun hiji perkara anu ngajadikeun aing hanek dina poe ieu teh kulantaran Allah nyata geus ngahampura ka umat Nabi Muhammad dina ieu poe, nyatana dina poean Idul Fitri. Geus ku ayana kitu, fa'alaikum ang tusgiluhu bil ladzati wasyahawat, tugas wajib aranjeun kabeh dina poe ieu, dina saat ieu adalah kembali nyibukeun deui ka rumanehna, nenggelamkeun deui ka rumanehna dina berbagai macam keenakan jeung syahwat-syahwat, wasurbil khamri, supaya loba nu nginum arak, obat-obatan terlarang, pergaulan bebas, ngalaksanakeun maksiat di pinggir-pinggir pantai dan tempat-tempat wisata anu sejen. Jika eta iblis merentahkeun ke anak buahna hatta yabghadhumullah, sehingga timbul deui bendu Allah, murka Allah ka maranehna. Anu tadina Allah cenah ngampura kulantaran manehna poean lebaran ngalaksanakeun maksiat, Allah hewaeun deui, Allah bendu deui. Nah, Kangjeng Nabi palal akil ayamna nafsu piyamil aid minas syahawat wal manahi, wajib ka jalma berakal kudu bisa ngaraksa ngajaga diri dina poean lebaran fitri tina berbagai syahwat jeung berbagai larangan agama, wa yudawima ala taat, jeung ngamayengkeun kana ngalaksanakeun taat atau ibadah ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hal-hal anu ngajadikeun manusia dina poean lebaran seolah-olah ngerasa merdeka tina kungkungan atau tina tekanan agama, padahal mah dina poean lebaran adalah poe dina mana Allah ngahampura dosa sakabeh jalma mukmin. Puasa lain sebagai penjara, puasa adalah sebagai sarana ibadah jeung latihan pikeun urang karedam hawa nafsu anu pikeun dilaksanakeun dina 1 tahun penuh. Mudah-mudahan ibadah Ramadan dilaksanakan orang sing ditampi ke Allah dengan korenah, dengan ciri orang makin iman jeung takwa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabada orang sadaya ngalaksanakeun Idul Fitri atau lebaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.